Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda tanah pidungi Sunda versi Manggina Mara sahabai di mana bae alamatna kumaha daramang danget ieu pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina aya dina lindungan atanapi panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin eta bisa dipihara pusim kuring siang kalayan ungu. Wargi sedayana jeung ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Sri Belaan karangan Kileksa bagian anu ka 11 sinten ieu warginya. Hanca urang katunda bagian anu ka 10 urang nyarioskeun masih Sarip sareng Jahidi anu nuju milarian Batu Merah Dalima di mana harita nuju aya di guha teh. Kalayan Jahidi mangimpi kedatangan bidadari cenah. Tak kumaha jeung naik cerita wargi mangga jeung ngadongkeun etang-etang landung pang beberah mana. Kunaon maneh teh Jahidi beurang keneh geus ngalinur ngimpi Kang aya widadari ka dieu gending make matak serab Kang. Awakna ge ditaretes ku Mas Inten makutana mani ngabulubur samuhurung. Manehna nuduhan ka kuring yen Merah Dalima teh aya di pojok areer cenah. Tapi barang disampeurkeun kalakan nenggar batu tah batina Jahidi nembong kentarang anu buncunur. Untung eta teh ngaranna euy aya milik Jahidi milik 70 ribu henu aya Kang sabab anu buncunur teh lain tarang wungkul tah tuur bocok kana cadas dan palengeun pepeus dia bitis bared urut ti kusruk. Jamak sakitu mah dalalaki atuh nu penting mah maneh geus meunang ilham geus aya nu nuduhkeun kana ayana Merah Dalima cik yang buru-buru lah ulah dilila-lila bisa kabur deui euy milik eta teh deuleu anu bener teh Kang ieu teh. Jahidi jadi ragu-ragu jajantung ratug sing percaya ari kakolot eta teh milik sia sok teang. Gua Kang ilah kuring ngasieun. Si balagug makalan itah batur. Moal beunang ku dewek mah. Sabab eta mah bagian si lain jeung buru-buru cokot. Gua Kang ilah, gua Kang cokotna. Nyamoal kaduhung mun beunang ku dewek. Moal pan geus janji rek dibagi 2 teh. Kegedena keur kuring, pan kitu ceuk Kakang teh geuning. Gatuh. Tapi kulantaran maneh mah embung nyokot kapaksa eta barang jadi milik dewek mutlak cek Sarip barijung nangtung manehna penasaran hayang ngabuktikeun impian Jahidi teh. Nempo Sarip nu bener-bener rek indit Jahidi jadi mandeg mayong sok sieun Merah Dalima benang ku batur. Tungtunan nyeri-nyeri ge milaan ka Sarip bari nyarita. Ulah Kang ulah dicokot Kang. Keur rek kuring nu boga milikna Sabab lebar ari rek dihak ku Akang lah. Eta teh milik kuring. Nyaji gue atuh. Tadek moal ngarebutan milik batur. Sarip harita balik di ka tempatna. Gek diuk terus beureum cara tadi. Ngan cirina manitis sedikna rancung-rancung bae ngadedengekeun Jahidi. Ketayep Jahidi lempang ngalaunan mani ati-ati pisan da sieun labuh teh. Gep muntang kana akar terus luak liuk neangan liang anu aya di pojok karel. Breh manggih liang diriung ku batu tilu. Buru-buru ku Jahidi disampeurkeun. Barang serog teueuhna naon geuning. Iwati batune pagalituk. Tapi Jahidi panasaran. Terus kurah kore sarta batu lalitik dijungkat-jungkatkeun. Piraku ari bongo nama ni teh. Udah sidik di dieu cenah. Da dina naon cicingna eta Merah Dalima nya. Nae datang tuna geleut ti eta Merah Dalima mah malo bari kapanggih. Keun bisa digerisak wae ngah. Sabi yakin di dia ayana cek Jahidi ngomong sorangan terus kurah koreh neangan Merah Dalima.
ngajungkatkeun batu nu sagede sirah. Beureuk aya bayongbong manis sagede leungeun. Rupana coklat sebuah hidung. Koceak Jahidi ngajerit bakat heurewas. Luncat sakaligus ngadeukeutan ka Sarip. Kunaon sia teh Jahidi? Keur tapabat jurat jerit maneh mah. Cik Sarip bari beuntak molohok ka Jahidi anu ngadegdeg gigireunana. Bitisna barocok urut tidagor kana batu seukeut. Cil cilaka Kang cilaka. Lain merah dari makang. Tapi sukuna meni loba. Sieun kuring akang sieun. Jahidi ngabari gidig sieun ku bayongbong anu tadi kapanggih. Naon Jahidi? Piraku aya merah dari mak sukuna lobang nih teh. Lain merah dari makang. Tapi bayongbong. Untung eta merah dari mate balegug sia mah. Nanti dirabu bodoh balat balegug teh kaulu hulu maneh mah. Sarip ngajejeleh ka Jahidi. Atuh Jahidi teh heraneun bari melohok. Kunaon ari akang? Bilaku atuh rek nitah kojor ka kuring. Lain nitah kojor. Tapi dewek geus loba pangalaman. Baheula basa sok rajin tatapa di kuburan. Dewek kungsi anu nuduhan. Yen dina pojok kuburan aya barang, ku dewek diteang, horeng teh aya orai nyampai dina batu. Terus jadi rontok dirungkup ku sarung, jang ngelek jadi keris. Yakin jadi milik dewek. Teh jadi kitu, pituduh tina impian mah tara sekaligus jelas. Sabab urang diuji heula wawanen. Kitu Kang, aduh, kaduhung teuing atuh Kang. Tapi aya keneh kasempatan can ditinggalkeun jauh. Kumamun urang tempo deui atuh. Cik Jahidi jadi gede hate. Sabab manehna percaya kana omongan Sarip. Jik tang di lebar eta teh milik maneh. Urang rungkup ku baju da sarung mah teu mawa. Karep teuing ku maneh eta mah pokona mah beunang we. Cik Sarip gek diuk deui cara tadi teu milu newak bayongbong. Betul teu milu newak bayongbong da ngarumasakeun lain milikna. Jahidi hari tangga tayap ngadegetan bayongbong tea mani ati-ati dasieun di samer. Tapi barangna pikanu dituju didinya eueuh bayongbong nu aya iwa ti akar garing jeung batu lalitik. Puguh Jahidi mani ngahulang asa teu percaya kana tetenjoanana. Heran piraku aya bayongbong jadi akar teh. Naon hartina ieu teh nya? Sabab aing moal kasamaran ieu teh. Bayongbong teh di dinya cicingna tah. Sarta tadi mah eueuh akar, heran. Nah bisa kieu ye. Kitu cenah Cik Jahidi harita. Bari malong kana akar terus ngahuleung salila-lila. Sari penasaran terus nyamperkeun bari nanya. Nalila-lila teh Jahidi aya merah dari mate euy. Eueuh Kang, eueuh. Kana jadi akar tuh bad ditunjuk. Wah, lain milik maneh daungan balegug maneh mah. Mun tadi mah pasti hasil eta teh. Moal kudu tapa 40 poe bodoh, dasar bodoh alias balegug. Ulang jejeleh we tukang lah, kuring teh keur haneueul dieu teh. Mun akang ti jempe ieu bedog bisa nyamar takana babengok. Jahidi amek lantaran handeueul ku kajadian eta bisi nyamang rupa milik manehna. Nah kalah ngamek ka akang. Akang mah ngajejeleso teh bakat kukunan teh. Ku karunya ka maneh. Ngarah maneh mikir. Kudu narimakeun kanu mare luang. Sabab labun akang teh nya mah rek kitu rek ieu ge diantep meureun moal dibere nyaho. Ayeuna mah sing ikhlas we. Mata kitu ge can nepi kana milikna. Merah dari mak teh tetep ku ditapaan nu lilana 40 poe 40 peuting. Geus
tekul di pikiran sabab ieu teh ujian keur urang malah mah kudu atos sabab kayana keanehan ieu tempat ieu hiji ciri yen ieu guha teh memang aya eusian nya heueuh aya eusian naon cing batu lalai kapinis jeung leungit bener eta eusina teh Sarip ngaleos gek didiuk dina urutna Jahidi harita nuturkeun manileungseh menenahan dieu lain mes-mesan gek harita teh diuk bari nangkep tuur atuh panonna harita melong kalawang guha di luar kata caang keneh malah madang daunan semu koneng katojo ku cahaya layung ari manuk-manuk oge recet disarada tongeret balegerna kana ulah dilamun Jahidi mending ge puserkeun deui pikiran teh tulikeun tatapa ngarabi sami banda merah dalima cuk Sarip bari neuteuk teresepeun nempon ngalamun teh bisi kaasupan setan lain ngalamun kuringa tapi mikiran kejadian tadi nanya atau bohong nanya aja Bayongbong bisa jadi akar ari Bayongbong kemana eta akar di mana mimitina aneh ya aneh ih lain aneh-aneh tapi kudu bunga sabab di dieu teh jelas aya karamat jelas aya merah darima jadi lain guha samanea tangtu obat manea meureun tembal Jahidi bari jebi geus teu kudu ngomong jeung dewek masing-masing lah Sarip harita ambek terus peureum deui Jahidi teu ngomong manehna perang jeung diri pribadi naha tapak teh tuluykeun atawa ulah so padahal harita teh can sapoe-poe acan da boga kakara asup harita ngan bae sabot ngalenyap aya impian ye impian jadi ngaganggu kana pikiran Jahidi rek dituluykeun seunggah ari rek balik lebar bisi merah darima beunang ku Sarip nyalila-lila ge boga putusan Jahidi rek tetep nuluykeun tapak sakuatna susuganan we cenah aya milik ngan hatena geus teu pati buleud masih kene inget ka ditu ka dieu gancangna carita Sarip jeung Jahidi geus nepi ka poe anu katilu disaprak aya kejadian Bayongbong jadi akar teh teu si aya kejadian naon deui Bos Sarip Bos Jahidi teu manggih kejadian naon anu karasa teh beuteungna lapar beungeut jeung sakujur awak ditapuk reungit mun peuting tiris mun beurang haridang taya tanda-tanda bakal aya ilham matak jengkel jeung pondok harapan tapi Sarip jeung Jahidi ingat yen tapate lila jadi loba keneh kurangna tangtu ilham teh datangna engke mun tapangis tareh rengse tapi dina poe nu kalima harita teh pasosore kabeneran keur hade poe ti kajauhan kadenge nu pating gerendeng beuki lila beuki deukeut ka guha akhirna kanyahoan kadinya teh dua jelema nu hiji aki-aki make pakean sing sarwa bodas anu hiji di budak ngora ginding kasep jeung perlente kawas nama urang dayu puguh we Sarip jeung Jahidi teh ngajenghok sok sieun ngaganggu kana tapana tapi teu loba omong malah mangambekan oge teu sidikna ditahan da sieun kanyahoan kudu anyar datang ari caricingna Sarip jeung Jahidi teh di jero atuh kudu ti luar mah teu kaciri sabab caneom kudang daunan tapi sabalikna nu ti jero awas kanu di luar aya semah narek naraon cenanya ceuk teh Sarip rada salempang bisi manehna kagamahan ku anu sejen ketruk sada iteu kana batu kadenge ka jero guha mah mani atra jeung ngagelendrung
Geketa aki-aki diuk di lawang guha diturutan ke budak ngora sila dina batu bari ngeluk tungkul husukna karena galantang eta aki-aki teh ijab mani bentes bang bis apal. Sedengkeun si Jajaka tetep ngeluk tungkul teh cengkat-cengkat. Pun sapuan kasang rumuhun anu cali ke diawun-awun kula ngeda pangampura ka para bapa anu ngawas alam jagat. Si Mabdi si Jababakti babakti ka Sang Hyang Surya mugi bukti mungkin api sapaneja hayang laksana ampun paraluan ieu isuan aku mawan tuan ngaganggu ka Sang Rumuan. Uruk menyantai kana parupuyan perpat peledug hasupna mulak katebak wangin litik hasup menyan asup ka jero guha. Atuh Sarip jeung Jahidi kegelendeng dina hatena lantaran eungap ku asup menyan anu sakitu melekna. Tapi teu loba omong tetep bae cicing da sieun kanyahoan. Kajadian ieu dianggap hiji dodoja. Mbah anu linggih hadi guha si gana-gana. Yusim kurliang datang doi nganter putumbah anu aya kapalai. Ya. Lu pinu disiunkeun. Kayalian ieu ati nomor anu jitu anu jelas. Haya basa mistikeun. Haya basa recateun. Hayang anu saestuna. Sakali jadi mahi bukti nggak jadi. Cek aki-aki nyarita deui puruluk meulem deui menyan hasipna beuki mulek ka jero gua bauna oge mata clear sareng menyan ka beulem mani marpat mata keung ari meulem di liang gua mah kan sabelan aki-aki teh aduh ka aing muput kawas kabeurit wae. Cek Sarip dina hatena bari mangkak liang irung bakat ku bau meureun. Kitu deui Jahidi harita teh hatena mah gagelendeng sabab teu kuat ku hasup menyan teh. Keur bau teh segak deui. Tapi Jahidi nguat-nguat maneh teu ngomong bisi ka nyahoan. Oi sakedia kanu kasanggeuan. Agung anu disiunkeun. Sumangga yeleuteun kupat leupeut tang angin nyangakeun sangu putih 10 kan lemareun sesepeun tuangeun kalih leuteun pamugi ieu bakti sing katampi sapaneja sing laksana hoyong bukti hoyong nyata hoyong kenging nomor jetu. Peluk sakite meulem di menyan puguhe hasupna beuki mulak. Sarip jeung Jahidi memehan kalenger bakat ku bau jeung eungap we da pugu taya dia wasejen. Guha teh pinuh ku hasup. Sarip harita nangkuban bari nahan dibatukeun. Tapi Jahidi mah teu kuat. Manehna teh kapaksa ngagero satarikna nu maksudna mah sangkan aki-aki jeung memiluna kalabur dabongan ngadon meuluman menyan di dinya. Orai. Tilu kali nyebut orai serana tarik handaruan kawantu di jero guha. Atuh bugus si Aki mani ngagurubug leuaseun jeung luncat bumbung kabur ninggalkeun si Jajaka parupuyan ditinggalkeun kitu deui sasajena. Ari si Jajaka kasima manehna teh bisa lumpat kalaka ngayek-yek bari calangap. Maksudna marek ngagero menta tulung tapi kalaka buncelik jeung pias. Jadi rek teu kitu kumaha lantaran eta guha teh geus kawantara sangat tara aya nu wani abus.
Ari aina sanggeusna babakti bet aya anu ngagero satarikna. Nyebut orai 3 kali. Si Jajaka boga sangkaan yen anu ngagero nyebut orai teh siluman nu ngagegeh di eta guha. Ujang, kadieu, ujang, kadieu. Ceuk si Aki gegeroan di kajauhan. Tayona bae si Aki magis jauh lumpat. Si Jajaka harita ngulisik terus nangtung meniram popoy. Beungitna sepak teh getihan. Tapi meme Indit maksakeun ngomong. Nuhun Mbah, sawios teu nomor dia teh ge sioh orai ge katampi. Kuabli bade dilumus, bade dimistik nuhun Mbah, nuhun. Cenah leos Indit barida rampeolan, hampir-hampir labuh deui. Limpang teu bisa gancang. Rampayakan da pukul loba batu seukeut mangkaning tetuman meureun da urang kota teak. Barang ngadengan nyebut nuhun Jahidi jeung Sarip teu kuat ku hayang seuri. Berakatlak seuri patembalan. Kadenge kaluarin guha atuh beuki sieunneun eta si Jajaka. Sabab ngadengen nu seuri ti jero guha surana oge ngagerem handaruan matak maruringkak bulu punduk. Cenah Jahidi jeung Sarip seuri nebikeun karambai si mata asa aya nu ngahibur. Terus kaluar ti guha teu kuat ku eungap sabab haseup menyan hese beakna. Jahidi ge nuturkeun bari beberkesan bakat ku bau beungeutna oge sapa. Nya harita eta aki-aki jeung si Jajaka geus mangpret teuing ka mana. Sieun ngadenge nu seuri di jero guha. Atuh bugus Sarip jeung Jahidi salamet teu kanyahoan ku nulian ret kana sasajen duanana ku metap kabitaeun. Lakadalah bagja teman Jahidi aya nu ngirim dahareun euy. Eta tumpang mani ngadungkuk, rurujakan mani sanyiru. Untung aya nu nganteuran yo. Cik Sarip bari kop kana rujak asem, lek-lek diinum. Jahidi teu ngomong kop kana rujak kalapa, lek-lek diinum. Nu akhirna Sarip jeung Jahidi teu ngaromong ngalimet we barang dahar bari ngajemprak sila. Atuh dalaharna ponyok nakar kawan tutas puasa anu lilana 5 poe 5 peuting. Awakna manigis begang atuh beungeut pias jiga anu taya getihan. Atuh bugu tumpang nu sakitu gedena teh hampir beak bakakak hayam ge ngan nyesa saeutik. Sanggi sebuh reuleu teuram patembalan jiga nu patarik-tarik. Harita Sarip jeung Jahidi teu bisa laluasa usik. Duanana kamarkaan beteungna buyak-yak sebeu teuing atuh namrue ngahenen. Aduh, ayeuna mah ngarti yeuh. Si Jajaka teh keur neangan kode meureun. Sabab dibere orai teh mah dibungaheun. Disangka sio heeh. Cik Jahidi. Nya bener euy. Dasar jelema liurnya minta nomor ka jaurig padahal nu boga nomor manusia. Tapi aya untungna euy aduh. Ai sabab aya nu nganteuran ka urang. Nya bunga-bunga we 2 poe sakali masing aya nu ka dieu. Nya lah ame teu susah dahar kana mah. Tapi engke mah kudu sasadiaan euy ngaran teu kasiksa jiga tadi. Geus sadia naon, Kang? Ngara urang teu ngap teuing ku haseup menyan. Tanya gitu cik pikiran. Kumaha ta carana? Cik Sarip. Carana mah gampang, Kang. Mun urang geus teu kuat ku haseup menyan,
buru-buru ngagerem nurutan siluman, narek nyebut sasatuan, narek nyebut nomor atau naon sakira bisa dirumus. Cik Jahidi dari anak karo sabgis kacontohan tadi nyebut orai teh aya gunana bari katarima kudu mentana. Tah bener gitu, bener ngan kade kudu sing alus ngomongna, geremkeun sing hade ngarah teu disangka manusia. Ayo urang tabal deui udah mah beuteung geus seueuh sugane hasil ayu gang lah. Tembal Jahidi terus menenagi cengkat bangun barirat berat ku beuteung anu mendeyang pinungku kadaharan bisa rebeuh beuteung mah nu tapateh teu loba omong nyarandi kana batu bari ngalamun nyalila-lila teu karasa sakadang tunduh datang atureup sarare tibra nakar. Cag Dunda lakayan salib jeung Jahidi nu keur ngudag cita-citana. Nyatana tatapa di guha si gana-gana. Ayeuna kacaturkeun aki-aki jeung si Jajakatea. Sangdi selumpat kira-kira setengah jam lilana, jog anjog ka hiji tempat anu negla memunggang pasir anu bulistrin. Aki-aki harita teh ngarandeg. Kitu deui si Jajaka duana ngahegak bakat ku capek. Kawan tu lumpat bari jeung sieun teh. Estuning satakarna. Gek si Jajaka diuk beungeutna katara sepa. Tapi taya kalangkang bunga dina jero peden, tapi aya kalangkang bunga dina jero panon. Sabab boga sioh anu hade cenah. Yang wadi aki mah saumur-umur nyohon heuan ieu kakarayuna eta ngadenge siluman guha sigana-gana anu nyoara kalayan jelas sama biasana ukur ku impian eta teh atawa hareos batian karasana dina karatag ati tapi ayeuna mah aneh eta luar biasa mentak kaget. Cek aki-aki dari anak karena sabab das ngalaman luar biasa. Abdi mah komo leuwih heran ki. Margi teu acan nguping ti samemehna. Yen aya embah nu tiasa nyoara kawas nu aya jerimna. Tapi abdi mah bingah. Margi aya pituduh nu kalintang saena ki. Cek si Jajaka nu katelah wadi cicingna di Bandung ngahaja datang kadinya neangan nomor. Oh syukur hari kitu mah jang ugu tadi mah melanga kita osok sioan ngayorai anu gede bijil ti guha anu bakal ngebelungkarkeun cilaka ka jeung wadi tapi aya berkah geuning lain rek aya orai tapi teh kodu eta teh untung jang untung tinggal neangannya dina sioh orai ta babad kabehnya cek si aki mani maramai atuh manggih kejadian gitu teh rezeki lah mualah saasang kemah pada dibabad kabehana lagi lah mali mau pami abdi kenging bumi aki bade digentos kuno saeki sasajen kaguha sigana-gana ge ditamihan urang ngebakakak doma sekalian. Oh syukur kudu kitu jadi jelema nama tuh geremulang geula petakeun hasil usaha ayeuna aki ngaduangkeun pisan eta muga-muga tujuan hidup teh sing hasilnya lamun hasil ulah poho kudu datang deui ka ditu ka Mbah kudu syukuran jeung nganunkeun bangga ki dan terus abdi bakal ka dieu deui atuh permilsa aki abdi bade wangsul ka Bandung misunkeun pidu anak. Oh diduangkeun pisan ku aki bral sing salamet. Sang disemujungan wadi indi tinggalkeun aki kuncen manehna limpang mani ngagedi. Bari mawa hate nu guligah lantaran tujuanan hasil menang kode timbah.
gancangna carita Wadi geus nepi ka Bandung manehna teu nolih kana nanaon datang-datang teh langsung ngarumus nyusun nomor anu rek dibeli sanggeus dianggap beres leos indit rek meuli nomor puluhan ribu dipake ngadu bakatku percaya kana omongan embah anu can puguh wah pasti ngajelegur ya banar teh mal burung ngalengak ayeuna mah sampasangan aing mal gagal pasti hasil ieu kitu ceuk Wadi dina hatena dina mangsa harita atuh balikna ka imah teh meninggal gandeang teu elat ngaheot cirining bunga hate dina lamunan geus kabayangkeun isukan bakal ngarungan duit di bandar nomor teh sabebeting teu daek sare manehna teh hayang geura isuk hayang geura ngadenge bejana nah naon nu bijil tina awahing ku teu sabar tungtungna peuting eta mah Wadi teh teu sare lila teuing peuting teh nya jiga nu ngahaja hayang nyiksa kana batin aing mun bisa ngapanon poe teh rek sina bijil buru-buru ngara buru-buru beurang pokona mah ceuk Wadi harita ngomong sorangan gek diuk manehna dina kursi terus ngalamun ngabayangkeun poe isuk lamun geus menang duit hasil ngadu akhirna poe nu ditunggu-tunggu teh jebul Wadi rusuhan muru ka tukang nomor nanyakeun nu bijilna ari pek teh kalaut hiji ge taya nukina atuh banding ngalengak Wadi teh sakujur awak leuleus taya tangan pangawasa lir anu dipupul bayu sajongjongan teh lemek teh nyarek ngahuleng jiga nu kutoun sanggeus lila leos balik bari alum da pogu bingung duit puluhan ribu ka laut ludes dina saeuting acan urut kaguha si gana-gana acan urut ongkos jeung tek-tek bengik jumlah jamre teh moal kurang ti 80.000 mangkaning duitna teh meunang nginyeum apan heran nah embah teh bet ngabohong nah aing teh salah denge kitu atawa embah salah ngomong tapi ada jentre orai cenah malah nu ngadengeta lain aing wungkul apa laki ge ngadengeun turutan dedengenan akur jeung aing tapi nah ayeuna bet jadi kieu aneh ya Wadi galecok ngomong sorangan mikiran kodu anu teu keuna teh estu ngajungkal pisan asa dijongklokkeun sakaligus sadatangna ka imah Wadi teh ngahuleng jiga nu gering nangtung beungeut pias panon ceuleuyeuk da kurang sare ongkoh awak lilis da puguh semangatna ngadadag sirna sanggeus mikir sababaraha angotna jung Wadi teh nangtung kop kana kertas kutrat-kotret lang mikir melong kana kertas bari teu ngicep-ngicep ngarasa kieu da ieu si orai mah atuh pokna jiga nu kabung balengan ku si orai Wadi penasaran manehna indit neangan di duit keur pasang sabab boga anggapan lamun teu kaluar ayeuna tang teu isukan cenah lamun teu isukan tang teu bageto mun tilu poe teu bijil ka karanyaan gagal kitu pamikir Wadi harita jadi kersakeun unyam-inyem ge gampang ari keur jalan maksiat mah atuh teu anta parah dijeut masang di 30.000 isukna ngagejebur deui ka laut Wadi can beak penasaran masang di make duit saayana isukna gujubar deui wae teu hasil geus 3 kali maleuleus mania saeueun nyawaan hanjelu handeueur keheul jeung bagegal asa ngaganjel sagede angel arang jadah teh kudu jongklok malulu mbah naon nu ngajadog di gua si gana-gana teh mun aya jerimna ditonyok tuh ka aing duit aing ludes kabeh tinggal hutang salaput hulu kumaha ieu mayarna cik Wadi bari lajag lejeg di kamarna geus teu marire kana kahirupan sejen sebab geus kacekok ku nomor teh
Poe eta kene wadi indit nepungan aki-aki nukung singan teu kaguha sigana-gana. Ngan poe eta mah teu babawaan, da puguh teu boga duit keur ongkos ge seuseut mahi. Sadatangna ka imah Ki Kuncen, wadi teu nolih kana kacape derek dak nyaritakeun kasedihna tina alatan eleh ngadu. Atuh bani ngahulang aki-aki ge, asa aneh jeung teu kaharti. Jadi ujang teh eleh di wayanya. Cek Aki Kuncen bangun alum. Nya Ki eleh wae pasang teh. Taina abdi bade ngadak wae ka Mbah ieu. Ari sabab abdi geus karugian wae saeutik pila aku ari kodona bet ngajongklokeun onaman. Cek wadi ngeberehkeun ka teuheuna, paruman Ki Hasim cerining ku ciwa nu lain di kieuna. Iya moal bisa ari ngadak wa ka Mbah menjangan. Lantaran Mbah mangis aya dalam gaib eta teh. Jadi moal bisa sembarangan di tepungan anak. Jadi paling-paling oge teh juk-juk deui ka guha susuganan bisa tepung. Nuhun maksud abdi kitu. Ayo ngadeungis di kaguha. Oh nya, getua ku kantor. Tapi ieu teh kulantaran waktu senante nya kapan. Urang pungkasi cekapun dikeun ka dieu heula wargi selena. Carita Sunda dina judul Silih Belaan di kalangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-11. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan atuh lajengna Silih Belaan bagian anu ka-12 insyaallah dinten enjing dina waktos sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang dongkeun deui. Sakadidi lumancen simkuring mangdina marang ngaturkeun nuhun kepada sanesana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.